Warahmatullahi wabarakatuh. Puji tekendat, urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci, puja salawasna, urang sanggekan ka Allah Nu Maha Kawasa. Shalawat sinare salam mugi langgeng ngoncor ngolontor ka junjungan alam Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina dinten I tanggal 22 Desember ngrupikeun hiji dinten anu ngandung sajarah pikeun para wanita khususna ibu Indonesia. Ari lahirna hari ibu eta dina hakikatna sami sareng tujuan Sumpah Pemuda. Ngaeta ngagalang persatuan jeung kesatuan bangsa. Kusebab kitu lahirna oge sabaraha bulan saparantosna lahirna Sumpah Pemuda. Nyaeta tanggal 22 Desember 1888. Para wanita Indonesia ngagaduhan tekad ngahajikeun diri dina hiji wadah. Dina harti hiji kesatuan anu bulet nyaeta wanita Indonesia. Anu mana samameha masih paburencay dina kelompok masing-masing di saban daerah. Masalah eta anti ngarukeun awal timbulna gagasan pamarentah pikeun natetkeun tanggal 22 Desember eta sebagai Hari Ibu. Memang Hari Ibu ngagaduhan kecenderungan ngunaan masalah-masalah anu saya sangkut pautnya sareng dunia keibuan, di mana ibu ngarupkeun ibu ti para putrana dilebet keluarga sareng ibu di kalangan masyarakatna. Dupi kewajiban ibu selaku di kalawargana nyaeta ngagaduhan tanggung jawab pikeun ngadidik jeung ngabina rumah tangga sangkan kanontal rumah tangga anu harmonis di lingkungan kalawargana. Sajabi ti eta kewajiban ibu ti masyarakatna nyaeta masihan pangarahan ka para remaja sangkan hante gampil lancadak arus kamarosotan moral anu manadina saite keur ngalanda para remaja dina umumna. Kalayan harapan sangkeuh eka maharena tusa jadi pribadi-pribadi anu tanggung jawab. Di waktu nu pakai datang pikeun ngabela bangsa katut nagarana. Dina nyaekeun peringatan atwa meling Hari Ibu ena, urang selaku kaum ibu kacida pentingan pikeun ngiluh ulubiung dina pangagunaan nasional sebagai pembina moral kader-kader bangsa anu ngarepkeun generasi jeung pewaris cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kaum ibu sawadana usaha sakuat-kuatna puji jadi ibu pengagunaan ngabina moral nangketkeun nasib bangsa jeung negara anu sataresa. Demikian biantara singkat kuning Hari Ibu, lamun aja salah-salah kecap kuring mentah hampura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.